talaba etayin nyupri itu alim minam dalam kamu aja jelaskan saya minam talabati tina pirang-pirang murid kapenak aja kapenak kita aja naya kitabnya kayak isuannya Ibadil awqati dina sakalina pirang-pirang waktu i'adatal mahfudati kana ngabalikan pirang-pirang talaran wa yamtahina jeung muji itu alim bogotohum kana talaranana itu tolabah lima karena perkara naros kedua kita hancur kita terang hancur naros kedua kita terang hancur naros kedua qaddima anu geus ngaheulakeun itu alim lahum ka itu tolabah minal qawaidil mubhimati dina pirang-pirang kaidah anu samar wal masailil gharibati sareng dina pirang-pirang masalah anu asing atau anu anyar wa yahtabira jeung yen muji itu alim hum ka itu tolabah bimasa ila kana pirang-pirang masalah tanbani anu ngadegkeun itu masail ala asli qararihi kana dalil asli anu netepkeun itu asli dalil pokok au dalili atawa au dalilin atawa kana dalil atawa kieu ala aslin karena dalil pokok kororo anu geus netepkeun itu alim karena itu asli au dalilin atawa kana dalil zakaro anu geus nyarioskeun alim karena itu dalil paman maka sahajalma ro'a anu ningali itu alim kasih jalma musiban kana anu bener fil jawabi dina jawabanana walak yahob jeung teu mikarepan alim alaihi kasih jalma mafsadatal anjabi kana ngaruksana sifat ngajawab syakaro tamuji alim kasih jalma wa asna jeung ngalem teh naon muji alim alaihi kasih jalma baina ashabihi di antara pirang-pirang sahabatnya itu jalma liam ata karena yang ngajurung itu alim kasih jalma wa iyahum jeung ka itu ashab alal ijtihadi netepan karena sungguh-sungguh fi talabil ijtihadi dina nyuprihna tambah-tambah ilmu bener nomor kagenepna ieu nomor kagenepna teh bahwa jalma anu berilmu wajib marentah kanu jadi murid
dina sebagian waktu supaya ngabalikan talaran. Jadi nu jadi guru wajib nitah kana jadi muridna supaya ngabalikan deui talaran. Mata kula heran lamun guru nitah nalar deui atawa ngetes belah dituna nguji. Kula heran sabab eta tugasna jalma anu ngawurukan ka anjeun, anu ngawartosan ka anjeun, yen pentingna mutolaah, pentingna murojaah, penting urang ulang-ulang kana ilmu, penting oge urang ulang-ulang kana talaran. Eta kunaon di Al-Mutariyah kadang geus beres tamat kitab sulam balikan deui itu di sulam. Geus dibalikan ganti nu anyar, balikan deui itu loh. Karena kadang-kadang aya nu kaliwat dina ngalogat atawa urang sok kapopohongkeun. Diwajib kita teh. Termasuk nguji kana talaran. Nguji kana talaran. Lain ngukuli kita mengulangi supaya murojaah, tapi oge nguji supaya talaran anu geus dibaca teh, nu geus ditalar teh dilatih kembali, ditarosan ditanyakan supaya jamaah atau supaya santri paham ulah nepi ka poho gitu. Waman jeung ari sahaja maro'a ningali alimhu kasiman muqassiron eta nu lalawura walam yahob jeung teu repan alim teu sieun alim nufurohu kana kaburna si jalma annafat tah negaskeun itu alimhu kasiman ala kusurihi netepan kana lalaworana itu man wa harodo jeung ngagegere alim hu ka itu man ala uluhil himmati kana luhurna cita-cita wa nailil manzilati jeung meunangna darajat lain naila wa nailal astri wa hanifati ina fi talabil ilmi dina nyumpul ilmu la siyama terutama ingkana lamun bukti eta tetep mimanti jalma yazidu anu nambahan hukasi jalma naon at-tahnifu negaskeun nasaton kana tanghinas wasyukro jeung kana muntari syukuri luhur mangujinya berterima kasih inbisaton kana narima jembar wa yu'ida jeung yen ngabalikan alima kana perkara yang tadi anu nuduhkeun non alhalu tingkah i'ada tahu kana ngabalikanana itu mah lihat hama karena supaya paham kana itu masalah at-talibu jadi murid tuh jalma anu ngawurukan kana ilmu kudu ngabalikan deui kana perkara nu geus disampaikeun supaya jalma nu ngadengikeun paham supaya muridna milu paham wasabi'u jeung ari anu katujuhna annahu eta sanyana kalakuan idza salaka eta di mana-mana nempuh saha aqalibu santri atau zaman nyupri ilmu fitahsili dina ngahasilkeun ilmu fauqoma dina saluhurna perkara
yang tadi anu ngudukeun hukana itu mah ikana mah naon haluhu tingkana itu tolim auma atawa perkara yahtamilu anu nanggung hukana itu makna tokotuhu kemampuanana itu tolim wa khofa jeung sieun saha asyaihu guruna dojorohu kana bosna itu si tolim auso atawa auso tah nganasehatan itu syekh atau itu alim huka itu tolim birrifki kalawan welas binafsihi kalawan dirina itu tolim wadakaro jeung elingan itu alim atawa syekh mangga udah huka itu tolim bikaulihi kalawan dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innal munbita sanyana arisa satoan la ardo eta teu aya bumi kotoa anu pegat itu munbit wala toron jeung teu aya Dohir abuko anu tumadab itu munbit walayah milu jeung teu mikul itu